Pamirsa sadaya Wilujeng wengi Wilujeng penting wayaki mulai Wilujeng siang di mana lagi wayaki mah penting Wilujeng wayaki we cukup iya geus nasional dia lagi kerja wayaki mah penting ulah Wilujeng wengi ulah aya naon dia teh sebagai wakil dalang apa teh wakil dalang dikatanya Pak ay mana kita beungeut juga tuh balik ka ditu buat dibalik kata kira hari puluh kasep hari banget hancur gitu bapak di piluan bapak teh ieu teh dilarang punten Pak naon abdi teh bade tumaros nanya ke naon nya arina sakitu nama urang teh kudu mipit kudu amin nya ngalah kudu mental teh taraja nincak amali nya amalan ya sing atuh Pak aya naon ieu teh bandung dieu panggung teh tuh tanyakeun dulu tuh tanyakeun tuh kasaha itu ka Mang Ida tanyakeun geus kerumuy dengan simut naon oh nanyakeun memeh kakolot bisi pajarkeun urang disebutkeun kulang gaul kurang bareng jeung batu teh nyaho di pengetahuan apa itu geus kebiar sa Indonesia teh pada ngarayakeun tanyakeun naon kan itu Pak ieu teh aya naon urang gumrang gedung dieu panggung teh tapi nanyakeun sakitu nah dak itu kadala ngerakeun ka dieu sok nanyakeun naon tanyakeun naon maksudna gumrang gedung dieu kitu cek urang boga urang aya teh sabakat tanyakeun ka dulur ngomong tong asa-asa sieun kunaon nyawa kunaon sok aya perlu naon nanyakeun naon ka urang rek nanyakeun kitu teh barek aya naon gumrang gembrung dieu panggung teh tanyakeun kitu kudu bolotot wae pohang ka dieu antep wae meresin make ieu meureunna make duit palsu kalau nyebut pohang urang tersinggung euy ada mah atuh da budak keneh karek ngomong ka mana meuni maneh mah sakudu saper eta abdi ngalewat di ditu ya aya awewe nya ada culang film di tukang teh om jen tekeng kan eta tadi hareup jelema omong om penasaran direret gua ya. itu cuma dituluykeun ompong tadi ya nanya ke naon bete nanya ke naon mohon abdi teh Mang Mamat bade naroskeun ka padalang teh aya naroskeun naon atuh urang gumrang burung ieu maksud jeung tujuan teh kitu ulah dianggap deple-deple ge urang teh ngalengkahan teh naon teh lain tunggul ka hurunan satang karumbak teh ieu teh anu kudu dieu pilakeun teh lain ka ditu naon atuh jika ditu nanyakeun teh nanyakeun naon kan itu teh nanyakeun teh ka tunggul heula tunggul dia rumah cek babasa cek babasaan eta teh cicing gini kiluan teh ka dieu keur mah heuh jiga tunggul nanyakeun maksud jeung tujuan teu matak naon ka dieu heula apa di eta ka dieu heula nanyakeun apa teu nanyakeun maksud jeung tujuan apa teu ka dieu tadi teh naon ka ditu apa teu maksud dan tujuan teh make bahasa Indonesia segala maksud dan tujuan ka dieu apa teu di dinya maksud dan tujuan teh teu apa teu ya iya nanyakeun mana Bapak liar abi mah kamanungan aja sok rek pipiluan deh Bapak ieu teh dalam rangka HUT HUT teh singkatan HUT singkatan tina hari ulang tahun Haji UT hanya
lain meuni eueuh nu bener Mang Ida kieu ye naon Bapak rek pipiluan deui. astagfirullah di peta kakolot babu lain rek pipilueun Punten Pak. Angkel raja. tah itu kakolot ya lain rek pipilueun ngan bapak hayangnya ngabandungan anak bapak anu tilu aya nu apal geuning buktina eueuh nu mata kirup jadi jelema mah ieu ulah sok nyanyahwana lama tak cek bapak oge jang lamun dibawa ka dieu sok nurut ka pingpinan sabab hade goreng oge pingpinan tanpa bawahan moal jalan tuh bawahan tanpa pingpinan sarua keneh cepat alegek mah Ya. panten kieu Pak ya antara bawahan jeung pimpinan teh kudu sinkron pintun kumaha di atas bekerja Ya. di bawah pun harus bekerja ya seandainya di atas bekerja di bawah diam itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik ya akhirnya dihanap bekerja di luhur cicing mau enak tapi lamun di luhur digawe dihanap digawe hebat oh babarengan ya kieu ye urang teh ieu teh dina raraga resepsi hari ulang tahun kemerdekaan RI anu ke-70 cek urang Sunda mah teh dina raraga milangkala anu ke-70 tahun urang teh geus merdeka sajroning 70 tahun tah ayeuna dina ngisi kemerdekaan ieu urang teh hayu jeung bapak urang bebarengan ngeusian ieu kemerdekaan teh ku perilaku anu terpuji oh itu pada karaos ku abdi nya kumaha baheula mah keur zaman gawat nya ini teu penting ge asa paur ayeuna mah sanggeusna merdeka teh ini teu penting nya terempan kumal nanti berat Ya, bener. ngalaksanakeun profesi masing-masing bisa Ya. luasa Ya, alhamdulillah nuhun Pak Ya. berkat saha teh berkat para para pejuang pejuang urang. urang mau kunului ke Ya. kesian kuah perilaku yang baik nah ya ayeuna cirina aya tutungul nu ngajarentul di luhur kubur teh teh naon hiji tanah teh para pahlawan anu gugur di medan tempur baheula mah ujang berjuang teh melaan top nyawa kadiekeun kamardekaan tuh tah ayeuna urang nu dimerdekakeun mah rek cari urang eta teh nya aduh dalam nya kumaha gitu ingat abdi mah ingat kumaha waktu perjuangan di Bandung lautan Hampura lautan api meureun Bandung lautan api Bandung lautan api masa perjuangan Muhammad Toha baheula tah kitu kumaha masa waktu gudang senjata diduruk nya di bom di bom nya ada mas Tewi Pak di mana di Banyar naon aya kejadian di Bandung kalah seteling di Banyar mana yang selamat karelo kabeh jelema teh arek naon Demi perjuangan kemerdekaan nya abi mah aki abi debikeun ka melaan nya debikeun ka bengkung ayeuna teh Pak teu bisa ucik deui berjuang berjuang di ka bedil lain naon ragak tina tanggal kaung Pak atuh eta mah lain berjuang meureun atuh eta mah kacilakaan teu apa saya ya berjuang eta ge Pak demi demi melaan anak pamajikan bener Pak euy saya bintik-bintik umum teh nya geus puguh ti jalikeun pajak teh berjuang eta teh gak kuat veteran abdi veteran cenah pejuang padahal ti beubeut mangga cenah uninga berat ti jalikeun tak ulah tapi ka kitu banyak urang karya bawa teh ai Bang Ida Mang Mamat maunya urang teh da ieu teh acara hiburan dina raraga HUT RI anu ke-70 saencana neruskeun ieu hiburan ku Bapak rek diruat aduh itu budak ningali beungeut abdi totoel ningali beungeut abdi budak mana totoel ka mamahna totoel ka mamahna aya naon bajar teh mamah cenah mamah mau cenah poe kedok cenah ka urang baingan eta budak lebihkan kalolongseran mama hayang kedok si soreng kedok teh iya lain kedok udah naon disebut topeng madon suara tah oge urang teh hilap sakantenan Pak ka Bapak kepala desa anu engal urang ngawilujeunkeun ka Bapak kepala desa Bapak kepala desa terpilih mudah-mudahannya
sing janten papayung agung oge nyanak amanah anu soleh. Amin. Ya, Amin. oge penting atuh mudah-mudahan Bapak Kepala Desa anu engal ieu teh Mang Ida, Mang Mamat, Mang Uun sing dijantenkeun Bapak pimpinan anu kasurupan. Kasurupan naon? Naon kasurupan? Ayeuna kasurupan tuh. Lain kasurupan ku setan jeung siluman, lain kasurupan ku eyang-eyang, tapi mudah-mudahan sing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun jelema geus kasurupan ku rahmat sareng pitulung Allah, dina tekad jeung dina ucapna teh bakal lempeng. Amin. Bakal benar. Amin. Nya mudah-mudahan dak Ya. kitu Pak tu lebat kana parepuluh sagarupa nu penting mah dukunganana. Tah, gitu. Satona mah dek we. Ya. Urang nyeun imah teh cukup ku hiji tihang. Ya. Bisa ngadeg imah teh ku loba panunyelna. Kalau batunya urang tunyel ku sararea. Ya. Sok demi keur naon keur utuhna teh mungkin jati hari deh. Ah, gitu. Jatina kuat harina timbulkeun. Ya, gitu. Mana maju ke torongot. Jadi ya contohnya sapu, lamun hiji mau bisa dipakai beberes. Coba lamun sabengketan bakal beres. Ya, mudah-mudahan urang dorong kurang sararea tingkatkeun urang dina keamanan versus kamling. Tah ayeuna geus ku bapak di luar heula. Ngan bapak lamun keur kidung omat kempringan sing bener, ulah rek didengekeun soran da bapak mah goreng. Oh, janten bapak teh bade kidung. Bade kidung. Mangga atuh janten. Mangga. Jeung nyukeun surupan momongan. Nah, Bapak teh pada hidung. nya astaga, naon deui? Teh hari tahun ke-70. Nya, tahun ke-70 bapak rek ngaruah. Gusti, Ya, lagu. tong ngaganggu. Sabab ieu teh sakral, wajib ieu teh. Pun sing reureuh atuh. Nah, Dalang teh arek kahareup, arek ngaruat. Ulah diganggu ieu teh kieu ge teh kolot urang, lain Nah. lain ieu. halus. Kolot urang ieu teh. Ya. Wajib dihargaan ku urang. Ya, kalangan dihargaan ku baturkeun atuh. Ku anak sorangan geus teh dihargaan. Rek di mana atuh? Urang teh kadena. Nge cicing. Kade ngape? Awas. Raskeun. Astagfirullahaladzim. Naon? Kamu geus kieu we. Paham teh. Berat cicing. Diganggu pegawaiannya kunaon jebrok-jebrok. Geus cicing. Mas cicing, teruskan Pak. Oh. Kamar lagi. Urus selesai hijir sarwana tuh tingali dulur silai kolot digawe cicing we. Sugan ngaganggu mata naon lamun cicing teu boga pikiran. Mang Maman ah. Bismillah. Kalau itu hayang ngomong ngararasakeun ka nyeri puh. Tadi mah hampir teu bisa ka dieu ngan maksakeun we izin ku Ya, panah. halus. Maon nganggoda Ya, bener. repeh teh ka asup ibadah. Tah, tengek. Jeung tibatan ngacampreun teh puh. Meneng cicing. Tah, Itu gitu. mah boga penyakit ongko aing ge. Ya. Saya halus tah itu dengekeun. Oh. Sok. Kempringan sing bener. Bismillah. Atuh leuwir teh. Aya hol. Dipikir-pikir mas sarwana jebrok-jebrok. Lain abis bebas kana nyarita.
apa terek hidup sedangkan ya hidup teh sakral wajib bukan tadi mah bebas gitu kemana anggur ropek alokan Bismillah wiwitan puji nyebat asma maha suci Allah wala kasih mugia nada diraksa sewesiwi putra Sunda geraknya Mang Uung Lumia budaya eling mangka giring manggung ngariung di luhur panggung sejahtera dan kelangan nyucuk galur para karuhun mapai tapak para pujangga geranya Pak Kades sangkan manjang dia ya budaya cicirin bangsa agama ciri manusia bentengna mulia geus leungit budayana ilang musnah nya basana jati dirina amin ya rabbal alamin mugi Gusti sampurasun pamirsa sadayana sampurasun sim abdi sapara kanca sampurasun nepangan kasadayana sampurasun alangkungan seni reo obrolan kakawihan dipirik sari ing gending obrolan kakawihan sembal guyon gogon jaga obrolan kakawihan ngahariring lagu kuring obrolan kakawihan lagu kurang seni tradisional
sampir kauli ayeuna ku bapak kades digali deui seni bagian tina budaya seni ngalamangkeun kaendah seni anugerah ti maha suci seni ulah dek diluli-uli seni reog ayeuna keringan galang layu seni reog ayeuna seueur nu jarangna seni reog ayeuna kagileus ku roda jaman seni reog ayeuna mantu nu gagahna teuing nasib seniman Sunda ulah rek pamutus asa sing aktif kreatif berkarya seni melihurang sisi cai ari kitu kapiting ina aya lamun cinta lemah cai andani jiwa merdeka kembang jambe lumayan gitu ngomong gawan dewe capek maning oge maling hayam naon teh boleh naon memperawang Ya. di sini rantai iya nemete kumaha mamad sisiniran teh sing ngebenten Sing nu benten. jame kumayang yang bayang ya terus batan gak capek maning maling hayam aduh man cing atuh sing isin ku palurah ya sing isin ku aparat desa teteh sing isin ku nuti Bandung teteh ulah rek ngawiwirang padalang ulah rek ngawiwirang meureun cenah ceuk batur teh ieu teh budak saha kolot saha budak Mang Mamad cenah tuh saha nu era panangun oh mama ah benar adi saha cenah eta teh adi Manggun ya tuh wirang kene pirang lanceuk saha cenah eta teh lanceuk Mang Ida wirang kene wirang cing atuh nya kudu kumaha atuh paling kumaha hayam mah teu aya hargaan eta teh ya mung 30.000 sakilo ya cing nah 30.000 sakilo ah cing tingkatkeun tina hayam mah kana muning mah gede mah naon ieu teh mana mano borok ira rojok nu baca di Cibeuhan mun pugu otakna keur lieur ngaran maling mah di mana-mana ge cilaka ya benar kapangih bakal gemek teu kapangih tungtukan di akhir iya tah halo mau melak penting jadi capek mau melak penting jadi capek cing rek nanyakeun milih di antara hiji antara dua naon hayang kana kaya ke warga hayang kana sawarga hah dan sawarga jung teh heula kita tula bangmung ya semua kan hirup ya tengikeun nya sok ngalan maling maling sing era kuduna nya ya sing nyaah ka budak nya engke teh budak teh bawa urang geletuk ke mau nya ya nya budak kalimat budak Mamad nya putra saha tuh teh ya putra Mang Mamad oh Mang Mamad bangsa hayam teh ya ya tega ka budak anu teu main teu meulem sedangkan budak hade jeung goreng laku laba budak ku bantung kana binang kolotna nya pipi wara lamun budak hayang bageur ya bapana kudu bageur lamun budak hayang soleh bapana kudu soleh Ya. ulah model di abdi ya nah kumaha budak mah soleh ya ngan bapana sueb ai soleh teh soleh ngaran Mang Ida ai soleh teh soleh ku ngaran tapi sing soleh ku perilaku eta budak oh nasi itu mas anak nasi soleh bapana cenah naon beta bapana teh udara ada dengan teh gate si soleh kumaha atuh ari sisindiran nah kumaha sisindiran ya sini rana tanyakeun ya
pipiti di Bungawari melakja jeung ki urang cangkang eta teh mun cangkang Ayo sina. kesinaon Oh si PPT. rupa-rupa aya no aya cabe beno eta teh Ada si PPT. pipiti Kapan sisina? oh pipiti di Bungawari melakjaat jeung ki urang nya eta mah cangkang kesinaon PPT. Model kieu. Ya. Oh model lu tadi. Model lu tadi. Apaan tadi? naon Jebrot-jebrot wae. pipiti di Bungawari ya melakjaat jeung ki urang terus kesina di cangkang Cangkang ya teh cangkang. ari maksudna Oh sina. ari usina mah kumaha amplop lamun amplop dirampai pis tak nok teh digetik ku sawo mon kelo ah ya gerasa contoh di sini kan bagaimana sok siok sisiniran seni bagian tina budaya seni ngalamangkeun kaendah seni anugerah ti maha suci seni ulah rek diluli-uli seni tuna ayeuna gering nangtung ngalang layu seni reok ayeuna toseur nu jarang manggung seni reok ayeuna kagiles budak zaman seni reok ayeuna rumantu nu ngagarna dedeuh nasib seniman Sunda ulah rek parutus asa sing aktif kreatif berkarya seni sholat sunat istigharah lobana dua rakaat jaman izin ku Allah tekadna karahianat tangkal juren tangkal mini hari gitu mah ya dipake pamikul dapur cing tulaten karena diri ulangan nyari ke batu itu siniran mah kasih siniran koin maling hayam saja jauh itu sae rek naon eta nuhun Punten Pak. nya Mang Uun dina hasil perjuangan teh teu ketinggalan dina bidang pertanian Pak. oh mangun teh kur ditingkatkeun tingkatkeun pertanian sok sadaya kayaan Sok halodo senajan kana hayaan halodo geus 4 bulan Nya. tapi tingali tanaman di Mang Uun. oh nya Boga tanah salcang kewo ceuk paribasana ditanami Pak. Nya. Teu ele-ele teh mangpaatkeun Mangpaatkeun. penghijauan Mangpaatkeun dah. di pelakan naon Dipangpaatkeun. di pelakan naon Di pelakan kagorengan Pak. iya ya nuhun boga tanah urang saeutik lain kudu pelakan kagorengan pek pelakan anu pimangpaateun melak saledri sayur-sayuran tah eta pertanian Ih hari Bapak. nya Melak kagorengan mah Pak, melak anu bangsa kitu mah ukur bulanan, tapi kagorengan dicaritakeun ayeuna isu oge jadi. picilakaeun deh Silakan kumaha? lamun boga hate erek pertanian mode kitu bener alus kurang ngamuji babab kieu Hebat halus. iya cenah tuh lamun hayang dahar kurudek ngakal lamun hayang nyocol kurudek matul hayang nyampe kurudek tah gunakeun pangorikeun mahakabasa teh ngara-ngara jejek mah tuh belajar di imah mun percaya abdi gadutanang teh Pak nya tapi kurajin kumaha eta jangan black kosong rek kosong usian tanu nya oh halus ku pupuk kompot tah halus lapor tani ku pupuk kompot iya mantepkeun saledri
ke dapur ngantai tukang bacok ka imah ayeuna Meuli saledri. alhamdulillah Iya. nah banyak kahirupan Nah, gitu. kitu Eta teh melak naon eta teh? melak saledri Saledri. kan aya gagalna deui boga taneuh dipelakan paria jadi mah jadi buahna baradak gagal tamah Ah, buahna pahit mana pria amis atuh? Mana ayam pariami? Sorry. Hai nuhun. Sorry kumaha sorry. mana emang teh nyahon beget metiknya Metik kumaha wida? metik teh beget teh mahal di dian mah pek motor tingali mode vario Ya. sabaraha hargana aya gigian apa apa tanya teh beget awis jang Oh ya. balaku gawa kanyaho Oh ngetawis gitu. beget mana ya teh Oh Iya, iya. lihat samare. Hai nuhun. Parah. tingali kayak lagi kali Ya. Sok. bulan raya gue mau insya Allah dipasang Nah, Hah? pakai bulan raya gua. ngatosan mau temen Pasti Ayo. diganti. Wida. Naon? tadi siang jam 12 ayah lini Di mana? ya Tahu mah tak tahu. tadi Eueun, di Mang Ida. ini teh paruanya Won, bisa teh sarua sareng kadang lain lini di mana dari Bapak mau lini? Ai di Pak Ida aya. nih Nu gelo. oh bikin ayah Tapi aya kan Lain Mang Ida. Mang ayam ini wawarehannya. Oh ini jadi wawarehanan bisa gitu kan? Boga teknologi canggih. Ya. Lain kieu ya. Mang Mamat, Mang Won, Mang Ida diruat geus ku Bapak ku Kidung. Ya. Tah ayeuna sok temongkeun kreasi urang dina sini. Sok hiburan. Tadi Ya. si Senatina Saledri. Saledri. Tukang bakso datang kabeh. Terus Sablek. Tapi di dia mah aya deui. naon? Canggih. Canggih naon? Tina sampo karikil. Sampo karikil. Dan bisa jadi Nah, minyak. fenomena apa? Tina sampo karikil ya. Dicacag. Bisa jadi minyak tanah. Tuh. spektakuler ya Spektakulernya. Teh, fenomena. Jelas atuh. Nah, si sampo teh dicacagan. Ya. Dicacag. Dicacag. Terus menang nyacag. Nah, di tong seuri heulana. Kalem. Kan mah seri dia tambah seri meti. Oh nya. Diparut. Yang nyacag diparutkeun kitu tah. lama pada abdi buntuan Ya. pandai jeung muda Terus kumaha? kamu asa dicip orok Wah, Rumah sak. sok tuluikeun. Tah, sama sakitu keun atuh. Dipeurut saina teh. Dipeureut acina. Asina teh. Asupkeun kana kompor. iya nah ini minyak Apa minyak? Nyatana tina sampo teh. Nang maruna kali, nang meureut, nang gencet, saina diasupkeun kana kompor. gimana jika sekarang saya digereget gitu nyari sate nggak bisa ke kompor Diasupkeun kana kompor. burung tadi Diseungeut burung boro-boro. Sugan teh heueuh we fenomenal eta. nepi ka model gitu Dari mana karena naon? Lain karena naon, cing didinya boga. Ah, nu model kitu. Sorry meti. Tak sorry meti. hari kurang mah nyata Hanya tak kumaha. nyel kayu api Nih kayu api terus. Nah, ya. ibu-ibu kan sewaktu-waktu sok butuh Kayu api. Ya. murah tapi hari keur hese mah hese Hese. Barang teu pira teh kayu api teh. Amun keur eueuh masuk eueuh hese. Terus kumaha? Tah terus Terus kumaha teh nyeun korek api teh? kumaha Tadi teh apa nyeun korek api? korek api. oh Eta banget meti. Cing sun.
sok tuluikeun eta cenah korek api kumaha tah tentun tah belakang amanyu asa dicium morok Nah, pican heula atuh pican heula ngolomong naon eta ngolomong. Lain pacarnya cara bibir Bang Iran meni lunak. Aduh. Ayo. Batu baterai urut. Upami tiasa mah batu baterai urut teh ulah anu pareum kabeh. Anu mati anu huruf tapi ulah tongkol teuing. Alawi hideungna. Oh, jirius ting lembut. Serius. Kalau ku kode dikaya ku halo, oh bae terus ya ku halo meureun Keun bae da bibir meti. campurna meuli karbit. Karbit dicampur ku karbit. Setengah os. Ieu Iya, sami nyana polilang deui saburun. Allah make walirang sagala itu teh. Ome huru. Gusti eta banget meti. Terus kumaha? Lain mantrinya. Sia eta mah. Lain kaya mantri. Oh, ayeuna mah. Lain disuntik mati sieu lieur. Nah, meti cicing ulah tuh. Eta si meti. Tatuleun digalokeun. Digalokeun. Ya aya ku halo. Ya, Tangeu campur poekeun we. poe. Cara nyeuna gampang. Jangan nyere. Nyere. Panjangna kumaha selera urang. Oh, Pada gitu. panjang. Ya. Pada sesuai sareng korek api biasa. Ya. Tekan we. Aku lakeun aci. Tungtungna teh kitu eta. Deh. Dikitu di Oh kana bukan teh. Nah, dukan. Nya, tuh ini poekeun dijajarkeun. Nangis garing kecek-kecek burung. Ih, lapur teu. Abong-abong tina metik. Ya. Tadi dia ya pengalaman apa? kumaha? Abi mah Pak kamari wi ti Garut malah mah nganter paidahnya. Nya. Maida naon? Eureun heula. Nah, naon eureun heula? Apa dia teh rusuh cerek main isu? Nya, terus kumaha? Itu rek kumaha? Yeuh, ulah eta urang teh. Sok sanajan urang ayeuna kerusuh tapi nulungan batur ceng amalna lumayan ya Pak. Nya, nulungan saha ujang? Budak cerik eta Pak nepikeun ka gegerelengan di jalan. Kunaon? Ada harcobro di tengah jalan. Gusti eta budak. Terus kumaha? Katabrak mobil. Oh, nu belo. Tina comro Pak teteh. Ulah gagaban ieu comro teh Pak. Pangpang nama urang. Ya, un. Urang teh salaku kolot. Ya. Ting titen. Ya. Terutama ka ibu-ibu ye, abdi pengalaman deui punten. Gadung urang kali belita di bawah 5 tahun ke atas dari punya ke bawah. Ke bawah meureun atuh. TK meureun. Mohon pamugi bu ulah di Buat anu tina. Cicing lah. aja coba bisa kurang Kalau eta Ya. mati. kurang ajar. Metik Pun cicing. Ayeuna met nuang peuteui. Naon? Menikot bau peton mati. Pira sarantuy. sok teruskeun atuh Sok tuh supaya pada nyaho. Ya. Ya banyak letung. Cicing komo di Cicing mobil. Sok kumaha? Kayak ibunya pun cembu. Wihan deui ye. Ya mah penting. Anu di bawah 5 tahun pangud ulah sobi nyobi di pasihan cocokan artos dolar butuh logam mun artos logam misalnya ibu 1000 aya nu 1000. tak kajantenan abdi kamar di Cikajang waktu salaku malang di ibu tah digelom gitu kegempek ke rumah sakit kita ngemu kaparan rumahnya gitu kene Alam. Dah, damukeun ibu-ibu. pitulungna Allah untung abdi ngalangkung sok lo gagabah tah gitu tah udah kali mah Allah mah gitu sanajan asal niat anu cengeng Tah kitu meti. kurumu datang pacar nyungkeun pitulung ibu ramana teh bu upami percanten nyegruk ceurik ninggalkeun budak mah ditangeuy Gusti. teh kunaon itu ibu salepung anak kaburian tulungan we cenapa disareatan bu pitulungna Allah dikeresakeun menuju dijabah sarajan bari bismillah hungkul budak teh geus ngacai di abdi sedih Ya, kayak pada teuing. nyebleh heula sakedap Ya, ayo. si sedih ayeuna bro Cing. sedih atuh budak teh gempeng
terus kumaha aduh cek tubuh kan dia dibantu bedaknya tanggul ngaca aduh nih yo kalau menggetina hati aya rokrak kencana rokrak syariat pira kurokrak bu syariat kurokrak ibu paniatan alus kereuyeun we kopi teh dicokelan dicokelan alhamdulillah beunang 750 anu 250 deh mah kena cek enjing deui bu eta saldo we abang tina metiknya eta bibir Gusti mereka cida-cida teuing ya metik dia metik di dia berpengalaman tina nguseup palurah sok nguseup palurah masuk sanajan naon pinter nguseup we tapi mal eleh ku di dieu ilmuna boga resep boga ilmuna nguseup mah gitu tingalikeun nah meme isuk rek nguseup ayeuna teh puting teh urang teh nya geus ngari nyeun epan biasa epan isuk rek ini nya metiknya tingalikeun heula pamajikan memeng ini nguseup isuk geus nyieun epan teh pamajikan ditingali kumaha ditingali kieu sare berenang lamun pamajikan sare ka kenca ningalipna isuk teh jejer teh cepeng ku kenca lamun malik ka katuhu jejerna cekal ku katuhu eta teh kumaha lamun pamajikan nangkung cekal kuduanana meureun cekal kuduanana nangkuk mah dikitu kumaha lamun pamajikan nangkarek sok pamajikan nangkarek mah entong susah didinya we ngusapna tapi bener kahar ti asup rasio tadi asup rasio jeung teu kada mau kukumul tadi di kalem asup aja ya tong sok kemana we sok hiburan temongkeun kreasi seni urang teh geus tepi ka mana sok hiburan dah siapa ari abdi poho deui teh naon ari pamajikan abdi awe kana lah pamajikan di mana aja awewe dari poho mah kumaha iya pamajikan metik mah eueuh naon-naonana weh sorry atuh ari mah hamatik mah kumaha anu hayangeunana we rek hiburan hiburan naon ya karek ngalagu biasa we biasa nih kan lori mingke kelo aya teh naon paneng lagu ieu jaipongan oh lagu oncom nya jaipongan ini tutulen surak siri sabuan nih di dieu saurang hari mana ngadeukeutan urang we jiga nu bogoh atuh cinta cenah meni kira dia sindakot ye boga hareos anu abus meni atuh cukup goblok sok siap tipe hari mana dahar karuluk naon teh meni renyem kitu nyium teh mending ngarekan rarawe ya sorry metik siap ada takokah tadi campur keteuy gitu sok jaipongan lagu naon oncom di dia teh jaipongan dongan siap oncom bala ampiang si goreng oncom bala
ampiang si goreng oncom lalah bahlah ampiang oncom ya sing bener kan nyeri jaket jika nu heueuh sok oncom kieu hari ngalagu atuh rek laguna naon udah kulari pak baik udah kulari sok udah kulari ya pokoknya oh udah sok kulari nah, sok bebas lagu baca sok udah kulari gagap berani bahan dari calawak aya suara sing bener hiburan cek bapak ke hiburan sok teh mongkeun paling ka hari Minggu ku turun aya ke kota gedel manis mewah ku duduk di muka duduk di samping kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalan dan hidup suara sepatu kuda sip lagu nanti pada hari Minggu separuh kali gitu oh siap pada hari Minggu ku turun ayah ke kota naik gedel manis mewah ku duduk di muka duduk di samping kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya dan ting suara sepatu kuda sip arena cepat oh mengapa pada hari Minggu ayah ke kota naik del manis duduk ke samping yang sedang bekerja supaya aduh ada suara sepatu kuda cepat sekali dia cenah ada hari Minggu ku turun ayah ke kota sepatu kuda karena aya mah kawoknya kali deui nya kita kali deui ke kieu aya pamenta mah aya pamenta sekali deui cenah wayahna itu cek kitu tuh kuluran cek lain cek kitu tuh cek itu tuh cek ngelo itu ah on mana masuk ningali banget baringan ge hiburan sok hiburan nu bener lagu teh jang ya hari lagu mah ulah kang ngajangkau kanu jauh ya produksi urang teh tingkatkeun tuh ayeuna piraakan artina sampai tapi lamun dilagukeun mah sampai dulu aya lagu solenak solenak Putri Raung tina sampai tidak sampai Tuluy Kaplek tidak sampai tina sampai ya kira urang ieu lagu ya sok tapi Maida eta hasil tatanen teh ku urang teh tanah teh kudu digarap heula digarap heula ulah ujug-ujug lah kudu digarap heula memeh tatanen teh geura sok Maida urang lagukeun lagu naon lagu tatanen oh tatanen atau geus kaditu sanaon ayo lagu itu oh tatanen sok cuk geura
diantep tadi piara tu pasir bulis hari gitu tong sina babirnya lamping sisi gunung sengket sing hade ilohor momonggang leuweung diweteukeun cinyusu moal kurang putanana subur sok kenapa cur hari kita ngegarap tadi tuh kan leto Ngareuna tatanen eta teh da penting atuh penting tatanem teh pokok pangkal mah cenah sumber cai Tah. cai teh kahirupan nya ari datangna cai teh mana cenah tatangkalan ya tatangkalan mata penjauhan teh penting penting tapi kagara runul mohon geus contohna ayeuna Mang Ida ulah kalau doa kareksa bara bulan ningali cai anu di wahangan biasana ngaguludut ayeuna mah naon eta diakibatkeunana gunung na gunung akibat ke oknum-oknum anu tidak yang bertanggung jawab tah eta gitu ayeuna mulai contohna nya atuh naon sababna kai make dituaran nya apa naon sababna kai make kade kaluaran butuh kanggo imah lain keur imah ka imah keur Lain. bahan imah meja kursi lamun awa kairek di mana lain lain cenah teh deui pangna kai dituaran nya nya kegenang dirabut udah benang dirabut parepe ngan abdi bate ka harti naon arti kumaha naon dah abdi init kaleuweung nya ragrag pangpukisa gede kieu teh kudu kemana leuweung ngagorobas gorobas nya nya eta nu nuar kai tara kadenge teh artina teka artinya padahal segede kieu geus ngaberobas ngan eta nu nuar kai bisa teh nu silet kitu nuarna kumaha teh nyawa-nyawa lenang ya gunung teh geuning nya begitu nyawa-nyawa kontainer we sonokeun ka eta tuh kan tah eta teh ku oknum anu teu tanggung jawab gitu Mira ya, kamu nyanyi oke ya. Produksi nu asli mode Indonesia nya bahkan mata pirata darah anak bisa tapi cukup nyopan pikeun mata moal uwe naon ngaranna taputino asal dina campur dicampur ku gula talapak masih apa nambah panyari tapi cukup sopan bikin mata moal uwek naon ngaranna takutino tuluy sampai diparut dicitak dipiyek-piyek di jero na dikulaan kue misro ngaran
tumak jeung tak putihno Mang Mamat, Mang Ida, kurang teh sanes teh sono, jalanan waktu parantos teh nya kapan? jaga anjing dinas ieu Da anjing teh dinas deui urang teh nya agarap pakasaban Ida. pakasaban masing-masing. Oke atuh tisim kuring sapara kanca bobo sapanon carang sapakat apunten anu kasuhun. Bilih mah aya kalepatan dina dardor takolna. Silung dina lalaguana eta ningali sapunten anu kasuhun. Rupina sakitu garapan tisim kuring sapara kanca lingkung senikeun Prasuara Putra Desa Jatisari. Apunten sakali apunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.